siapa nih mah jeung aing sareng. Oh, 100 ribuan nih, Rek. Ayo sok. Oh, benar ya 100 ribuan. Sok. Pulang alicik sih teh. Alicik kumaha sok? Coba. 1 2 Ayo, Pak. Wait, heula. Heula. Bayar 100 ribu. Menang euy. ngalicik nya. Ngalicik kumaha? Kan aing geus heula teh dieu sih. Lakukan tangsan. Kepala aing mah bisa renang kumaha? Bayar 100 ribu. Bayar. Hing sok balik teh ka ditu. Oh, bayar heula eta nu 100 ribu pan eleh tadi bieu kuing sih. Kumaha? Heuh, sok bener mah ku aing jadi 200 ge aing meunah lah deui. Oh, sok. Heuh, sok. Sok hitungan. Sok. 1 2 3. Mana mah yuk? Mana mah yuk? Yuk mah kawa hotel. Iya teh, ayeuna teh rek calon. Calon ke naon? Aduh. Iya dengan aing dieu. Tah ieu ge baju ge kamari tiba baturan urang kamere cenah. Titah ulin ka dieu cenah ngaropi cenah kitu. Silaturahmi ka. Heueuh. Mata urang ka dieu ge sakalian wae urang meungpeung di Sukabumi. Cik gimana kalau ka dieu? Mana tuh ya ini siapa yuk saya ngopi. Lalu mana itu tadi? Sabar atuh, yap ka dieu, yap. Tewel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha? Alhamdulillah. Kamarana ya? Iya, pada yang menakan bapak. Oh, kamari teh cenah. Aya ieu cenah, di urang ka dieu ngaropi. Oh, gitu saya. Abi bade silaturahmi. Jeung si mantan. Alhamdulillah tarantos. Mah mulana atuh. Tarantos saya kamari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Haji. Alhamdulillah. Kang, ya. Aduh, mana ada kaosna? Kali. Aduh, kawasan di gagal. Kali dia siap. Kali dia. Itu. Kopi itu kopi. Ngopi. Enggak mau aja. Mana kasih teh? Yuk. Iya, teh calon bupati. Bila aku ya calon bupati botak yuk. Punten kita nanti mana teh? Oh, mohon Haji nepangkeun abdi teh Kang Doyok, main tadi ieu Acil, ieu Mang Jack, ieu Ade Kipli. Abdi teh ti Ciamis. Heulah, tepih geuning. Aduh, tepih heuning ngabring ka dieu. Mohon Kang Haji abdi teh mikir rencangan. Ya Haji Kosasi, kalalesan anjeunna teh ngawaltosan ka abdi teh, Pak Haji teh cenah bade nyalon bupati, abdi teh sakantenan we ka dieu silaturahmi nya. Oh, mohon atuh ai kitu mah nuhun pisan. Ditepangkeun. Mohon Pak Haji. Mohon Pak yuk. Abi teh di pasian kaos ku Pak Kosasi. Ini mah nya gede kieu Pak. Atuh sing pikiran. Cuma nyaing kieu. Hari Ujang teh ieu teh budak eta sepuh atau budak leutik ieu teh? Jangan panggil aku budak letik paman. Aku sudah buluan. Kenapa aku abi doakeun Bapak senjata Bupati Sukabumi sing bisa ngabahagiakeun masyarakat Sukabumi. Beres. Amin. Hatur nuhun pisan. Sok atuh bari ngaropi ya. Mohon ditampi Pak. Tapi ieu aya kaos teh. Ya masalah kaos mah engke urang dugikeun ka Bapak calon bupatina. Hah? Maksudna kan Bapak calon bupati lagi sanes. Sanes ieu calon nama sanes. Ayo mana nyaho teu calonna ieu mana? Mangge. Oh sanes Aang. Sanes, abdi mah Asep Ojang. Anu calon bupati mah Pak Asep Japar. Abdi mah hanya relawan pendukung jeung ngamenangkeun Pak Asep Japar. Punten sanes abdi. Yang ngomong atuh ti tadi. Ayo bapana nuju ka mana nya? Sakedap atuh ai kitu mah ken urang eta heula urang wartoskeun. Kan ampunten eta si Bapak eta mah heula. Ini babe urang wartoskeun nya sakedap. Oh, mohon siapa tuh? Mohon nya sakedap nya punten ye. Ai sugan aing teh eta we. Dengan nanti tadi rada curiga eta kira mah teu percaya nya. Curiga kumaha sih teh? Ya eta mah mungkin bupati sih kan. Ah ieu calon bupati Asep Japar mah sanes abdi. Aman. Ieu tamu Pak. Yang penasaran Bapak. Tam dia mah pantes jadi bupati teh. Asep tuh, ini tadi mah aing teu percaya. Kumaha teh payo kaos banyak yuk. Jika daster ieu mah. Kaunya dia kaos. Mohon ageng teuing Pak ieu teh, Pak. Pan ieu teh. Mana M atau tapi L? Yang anak Pak. Hah? Ngandung anak-anak. Lain salah kaosna, salah awak maneh ieu mah. Eta mah. Iya jika daster ieu. Dikieun we Eh, teh. coba kalau ya. Kaos ieu mah ukuran ieu mah biasana ukuran nomor 2. Ya. Nomor
berdua kan? Iki kumaha ieu? Nah, nomor 2 kan dikasih. Mohon atur nuhun. Karena mah aku abi didoakeun nya Pak, ke mun Bapak teh janten bupati, kade itu jalan nu ka bumi abi pangaspalkeun. Kan bumi mana mah di Ciamis di Kawali. Iya man calon bupati Sukabumi ieu teh. Jadi salah tuh. Salah. hade atuh. Pokoknya mah Bapak jalan-jalan anu di Sukabumi. Ya, dah. Selesai nya Pak. Insya Allah ya. Upami abdi ditakdirkeun dan bupati insya Allah ya. Jalan orang laraskeun insya Allah ya. Pokoknya mah aspirasi-aspirasi masyarakat, warga di Kabupaten Sukabumi. Orang realisasikan insya Allah ya. Doakeun abdi ya. Pokoknya mah Pak Haji, ku abi dinoakeun panginten sareng rekan-rekan, mudah-mudahan Pak Haji teh sing janten jadi bupati pokoknya mah bisa mengelestarikan seluruh masyarakat Sukabumi. Iya. Doa terbaiknya Pak Haji sing damang, sehat selalu, ganti rezekina, panjang istana.